Wah, geus karumpul geuning. John, nah tadi rek aya nu ngomongkeun. Rek ngobrol naon? Henteu jadi. Lah, kunaon? Kesoream. Nyat hate rek neangan solusi jang masalah hirup. Ujung-ujungna malah jadi adu nasib. Ya lagi mah mah kocak. Geus buku masalah hirup urang teh hampir sarua. Nya saeuntuna dengekeun heula caduk. Lain main adu nasib wae. Nya ngaranna oge hirup, John. Kadang di luhur, kadang di handap, kadang nyukupi caina loba teuing. Teuing sih asa dipukeo hirup. Geus teu kudu dipikiran. Ken aya hulu maneh botak gra. Daripada mikirkeun suatu hal anu mata pusing kepala, mending urang kawa-kawa. Astagfirullahalazim. Mana rek mabok? Di, eta pamatuk. Asal calawak wae maneh. Nah, emang bener kan? Lain rek mabok, tapi sekedar menghangatkan suasana. Kumaha, John? Nya, orang mah hayu wae. Ingat, Le, Pak Haji Roma Irama pernah nyanyi. Minuman keras. Es batu. Pak. Naon? Emang bener kan? Cuy, aduh. Nya enggeus sih hari embung mah. Padahal orang rek meuli gorengan yang batur nginum. Gas lah, cuman